Nah, ini warga sadaya simkuring nuju di laut Sekilang Batam di pantai ya, di laut ya simkuring di sisi ya. Ya, air mineral santai ya. Ada sirup habis ya, sabun lauk kan enak ya. Pada tong aya ye, pada tong lain. Ya, kerang. Ini caranya. Jarang di Batam vlog bahasa Sunda karena teh saya aya wae juga simkuring aja. Tangkalang-kalap kalau kira naon ya isi laut ya. Kapal saya udah main bola ya datang nah aja arulin di laut aya nu sorangan di kanan aya awewe arugis seleksi
laut pantai sekilak sisi laut sakilak anu aya di Batam kuring keur ngadaung kuring keur diuk keur mikiran manehanana geuningan ieu pamandangan mani alus geuningan ieu tempat mani merenah laut anu luas ombak cai ombak anu kadarat ieu laut jadi saksi keur simkuring papanggih jeung hiji wanoja anu tadi aduh kapetik ati kapanah asmara kajamparing angin-angin ngan hanjakal ambon sorangan ya kuring mah aki-aki ai manehna mah budak ngora keneh ureuna lulusan SMA tinggal kuliah aduh wajar keun bae tong dicengcerikan kanjeun teuing manehna mah geulis oge sanajan lain nu urang nu penting mah urang ungah ningali manehna tong dicengcerikan ceiroh keun bae manehna keur paguneman manehna keur caricing di dinya di sisi lamping aduh ngarang we laguna wargi sadaya ieu sanes kirang sono ya simkuring teh patuangan tos apare teh hoyong tuang cacan tuang sore jadi simkuring bade amit mungkur kasadayana ngaresan ieu tinang tos seueur kalapatan kakirangan kalapatan kauluputan mungkin simkuring jalmi anu biasa anu bener we lain malaikat salah we lain setan tinang tos dina ieu pada melanteh seueur anu istilah kata teu sapagodos sareng pamendak atau pemanah wargi sadayana katingali di ditu aya kapal keur nyiriwik we kapal nu bodas teh tuh katingali nyiriwik we keur ka arah ka mana itu teh ngingetkeun ka lembur simkuring lembur jauh anu dijugjug anggang anu diteang anu dipisahkeun ku pulau anu sakitu jauhna di alah botak simkuring kawit di Jawa Barat ayeuna nuju ngumbara di Batam lamun dipikiran simkuring teh sok sedih naha kudu ka dieu naha kudu ka Batam keur saukur nyaeta pangupah jiwa kanggo tiasa emam nyari kahirupan malah mandar hirup tiasa hirup da kieu kaayanana simkuring tinang tos seueur kakirangan nuhun pidoa teh sadayana mudah-mudahan simkuring aya dina ginulur kahayuan kinanjar kawilujengan amin amin ya rabbal alamin sakitu anu kepehatur kirang langkung nada ditawakub akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.